mulai roh ngomong cakroh teh siapa hayang ngeuneunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusan na zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar ketika hees tuh cakroh sia deui bae hees aing macan diparaban-paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae cakroh ieu rahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakroh roh ge nyarekan ka awak urang nyarekan ke awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cakroh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus pugutun tuh sia molor keur ngaji ge hees bae ai deuk ira diparabanana tuh ketika urang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat aju bae sadaqallahu lazim goblok cakroh tolol sia deui bae asal kajen kumaha ge coba ta sadaqallah naon ge bener bae ngopi tuh kan cakroh teh ya terus sia deui bae ai ira diparabanana roh marah antap cakroh ke di akhirat sia nya dibeulem sia nyaritakeun sifat bareng urang mah hese sebab ieu mah lain kudu dibicarakeun tapi ieu mah kudu dirasakeun okos urang boga kabogoh eta kabogoh nempel di hate urang jadi aya bae teh di hate teu daek poho-poho kacipta ku urang biwirna irung hunung sagalana aya di jero hate okos kuari resep kana cincin eta cincin ka bawa salat aduh luar biasa mun teu batal mah bari salat ge ngagosokan cincin eta lah jadi terlepas tina masalah cinta heula ketika jelema ieu boga rasa cinta bakal poho sagala-gala mantak aya bahasa cinta adalah buta cinta teh urang mah caritana ngan sakadar ka awewe bae urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang dekat ditu ngaliwatan kuburan terkenal kuburan eta asal jam 11-12 ka ditu osok aya ririwa angker luar biasa tapi sugan urang sieun ka ririwa henteu hujan ngelecrek angker nu luar biasa poek listrik urang boga janji jeung kabogoh urang kajen teuing kumaha ge apapun yang terjadi sekalipun nyawa taruhannya wow eta memperjuangkeun itil kos kitu aduh Gusti ya Allah eta cerita cinta kuari jelema memperjuangkeun dagang karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan nyana aya perjanjian nupi untungin walaupun kudu nyebrang gunung nyebrang lautan make udara dan lain sebagainya dilakonan baik teu saeutik nu kudu transaksi di Singapura teu saeutik nu kudu transaksi di Amerika teu saeutik nu kudu transaksi di Belanda demi keuntungan pokona mah wajin teuing kadengikeun layan ngubrus malulu tetep bae kumaha engke wae cinta dunia seperti kitu jelema cinta jabatan hayang jadi bupati
nutilok silaturahim didatanganku nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu ka dieu kudu make pakaian ieu. Wih, terus baik ternyata tina nyana lolondokan jadi bunglon beneran. Iyalah akibat cinta, perlu dibere perlu disanjung terus iya sebuah cinta. Lamun urang geus cinta ka Gusti Allah, kajian kumaha ge dibelaan bae. Urang resep jasa berjamaah kebeneran poek listrik. Di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27. Pokoknya tidak mau tahu berangkat bae ka masjid sekalipun tipaleset. Iyalah karena cinta Gusti Allah melalui sholat berjamaah. Masya Allah, ku cinta mah beak-beak. Karena ia dididik soal urusan batin nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenang mah. Padahal tenang mah lain pinis. Padahal karomah mah lain tujuanna mah lain tenang lain karomah. Hiji Allah ngan awalnya dibere satu ketenangan sakinah. Di dialah manehanana berani mentang mata batur sare nyana hudang, batur sebeh nyana lapar, batur gagayaan nyana cumplang campling. Naon ieu masalahna cinta Allah. Geus teu maelu kajen kumaha ge. Dinasehatan ku sasage euy sia kunaon edanan seuri bae. Sia kunaon atuh ieu bangona walah wala seuri bae. Sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae. Sebab naon? Sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana. Percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moah pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore. Masya Allah tetep bae adem ayem. Kabeh ngomong sia kunaon ieu pamajikan kahiji kadua katilu kaopat ganulis dipegat-pegateun ari ieu sia mani terus baik. Ada satu kenikmatan. Aduh, hiji tilok marah, kedua ngusapanana pohara, belana ka aing luar biasa. Ngagairahkeunana jeung nganasehatkeunana. Ya, pokokna mah soal rupa mah kos kitu. Pokoknya jangan dilihat rupanya tapi isine widih. Ya rupanya ora pira. Waduh, tapi apeme waduh. Siapa ka apem bayaran. Pugu bararasi ta apem. Nah, iyalah cinta. Urang lamun berbicara cinta kos gitulah. Kuari jelema mencintai cincin. Hudang tipeting batur mata hajud kunaon ngagosokan cincin. Eta kaman lamun disoting ku urang meureunana diungar lembur bloon gasa. Ngagosokan cincin tengah peuting ku goblok-goblok deui. Mun pake maca Quran atuh, tapi tetep bae cinta cincin. Masya Allah, disorot deui. Oh, pohara di luhur disorot, dihandap disorot. Padahal kitu-kitu kene. Boloon budak dibebenjokeun ku nu leuleumpangan di rod cincin. Digulak digelik, digulak digilak, digulak wow, cek geus aya seteran. Ya cerita cinta. Cinta wanita, cinta dunia, cinta cincin, cinta kendaraan, cinta jabatan, bebeakan. Kitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah, ieu mah kan ngaji rasa. Nu bantak dididikna lalaunan ku guru thariqah teu bisa sakaligus. Anu langsung sakaligus tamat mah sugro kubra. Wah, tuh beres tah bagus. Fotokopi bae ku sia. Meuli ka ditu ka meranggen aya buku-bukuna bacaan ku sia mentem sepeleng bisa. Tapi dididik ieu lah dideuleu langkah-langkahna. Didele kekepesanana terhadap dunia, dididik dicarekan, tingkatkan dia kieu kadele mun cara lang layangan mah geus bisa dipaenkeun
kuno main ke nana lantaran hilang layangan berat ka buntut terdaik naik kurang buntut di buntutan berat sabelah ngigir baik berat kabelah dia ngigir baik diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan oh ieu teh miring baik belah dia kurang diraut deui supaya ngeunah henteng paenkeun ka dieu paenkeun ka ditu nurut ya guru terhadap murid seperti kita. Itulah dididik ieu teh supaya boga rasa bahwanya na didelekeun ku Allah, bahwanya na didengikeun ku Allah, bahwanya na teh dikanyahokeun ku Allah, tak kena boga rasa eta tah. Pan urang ge ngaji manggeus nyaho, malah didengung-dengungkeun disapekar wujud kidambako mukhalafatun lil hawadisi. Aduh, masya Allah. Tapi kalakuan anak kos tungat ngerti kana wujud kidambako aja. Wayang ngeridit bae. Wayang main bola di TV terus bae. Hei, ai isya kaunuhu aliman samian basirona mana? Ai dina pasa peker mah pohara jasa. Diberjamaahkeun ku nyano. Ceramah bisaan jasa. Saudara-saudara sekalian, MZ mah eleh. Nu mata eleh geus paeh kan MZ na. Tapi kalakuan kos adu teu ngarti, lawan tak teu boga rasa. Ieu mah dek dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat, zikir teh ngeunah, maca sholawat teh nikmat, ngeunaheun tafakur teh geunaheun. Sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar. Kemudian ayat tah kuari reungit. Urang lamun teu ngarti bahwa urang kerjeng Allah eleh kuda mah sesepak war cakna mah teu batal mah. Tapi kulantaran urang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah reungit ge hiber nang Allah. Ketika reungit jocok ka aing nocokna eta menang Allah. Geus bae nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah. Baik-baik besi aya reungit meureunanan ieu reungit teu boga parab di mamana meureun parabnyana teh kudu di aing. Nangatur Allah meureunanan nyana supaya sebeuheun di aing nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi mah keur ka Gusti lain salat tungtungna mah ngobrol jeung reungit. Eta mah penjabaran. Matak ieu mah rasa hese dijabarkeunana. Ketika orang salat Allahu Akbar panas cik watak urang mah embung jasa hareudang teh. Jahayangna mah tiis ngahiliwir tapi dibere panas. Perangan ku urang. Ye. Cak watak da ieu mah watak ngan aing keur merangan watak deuk jeung Allah aing mah. Mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeunahan bae. Hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak kitulah thariqah. Ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak. Ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar. Ketika hees tuh cakroh sia deui bae hees. Aing mah can diparaban-paraban. Ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae. Cakroh iraha sia atuh mere dahar ka aing. Goblok tolol cakroh roh ge nyarekan ka awak urang. Nyarekan ke awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cakroh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus pugutun tuh sia molor keur ngaji ge hees bae ai deuk ira diparabanana tuh ketika urang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat aju bae sadaqallahul azim goblok cakroh tolol sia deui bae asal kajen kukumah ge coba ta sadaqallah naon ge bener bae ngopi
tuh kan cakroh teh ya terus ya deui bae ai irah di parabanana roh marah antap cakroh kayak di akhirat sia aya dibeulem sia padahal geus dibeulem panjeung aing-aingna cakroh teh wayahna atuh ieu lah toriko dibulak dibalik ngeuweuhkeun watak tobeat urang di ka Allahkeun supaya leres sakumaha layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah ketika datang instruksi ti Allah percis ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq cak Abu Jahal Abu Bakar siap percaya gitu kana lamunan Muhammad kana sihir Muhammad gitu kunaon kamari mah Muhammad masih wajar-wajar kene kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina tina naik kaluhur lagi ka Sidratul Muntaha ya siap percaya leuwih ti eta percaya Abu Bakar Siddiq iyalah iman anu luar biasa bandingkan jeung urang titah ulah ngeridit masih ngeridit lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol teh coba ku guru ge teu kanyahoan ai Allah lah Allah mah gaib ieu toh tu bolot dek datang ke mana ya orang ibadah iyalah diperlukan torikoh teh diperlukan saat jelema teh ikhlaskeun melalui torikoh teh diperlukan saat jelema takabur datangkeun torikoh teh diperlukan ketika manehna hubud dunya datangkeun torikoh teh diperlukan ketika jelema ieu kitu hubur riasa yang jadi pamimpin datangkeun torikoh numatak toriko teh diperlukan bagi jelema nu deuk ka Allah ketika takabur di toriko mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekat ketika manehana ujub cak toriko ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abe ulah ujub sok geura maneh teh ko hubudun ya be datangkeun toriko abe toriko teh ngabasmi tentang hubul mal hubul jah hubur riasah numatak teu kaharti ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko tojainya norekat onto ongko ngahikmat ongko ti dituna norekat ongko tapi manehana du dunia terus bohong berarti norekatna tah ieulah diperlukan toriko mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh latifatul sir lelembutan sir latifatul kopi lelembutan kopi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main lamun lelembutan geus main mantep jasa duh asana aing bogoh ka Sarwiti lelembutan main tangaranna cinta datang teh mah lelembutan juri gatuh ku situ mah lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan engke dibere pirasatul mukmin awas adaku pirasa seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang ngetek sing hade ka pirasatul mukmin mantak mentalah petunjuk ke ahli pirasa nah kuari mah ahli pirasa mah ge ahli pirasa nah mulai kuari dididik lalaunan perlu puasa perlu hente nu penting mah eta we ku urang zikir tafakur muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru kemudian atuh zikirna don khidmahna dan lain sebagainya mulai kuari rada beda ngeunaheun sih dibere ku Allah eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana kok lain deui sih rada muringkak bulu asal zikir be muringkak bulu buah aya jurig henteu muringkak buluna lain ieu mah sabulu-bulu kumaha diberena bae ku Allah ku hari asa aya bae teh Allah di dieu teh neng asa bareng bae jeung Allah mulai tah dengan sendirina ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan urang mah ibadah bae ulah hayang babarengan jeung Allah mun hayang bakar kahayal ai hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana kieu lah dibere jeung henteu urusan Allah nah ku hari kaget jelema lamun ibadah bae terus mulai kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasarannya nah timbullah penasaran di mana datangna teh nyaho
kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu kunaon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah sebab diberena ketika dinolkeun ulah aya nanaon ulah hayang nanaon nanaon di jero hate maksud urang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal mulailah didinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung baik pokoknya ditanya embung bareng embung hayang sorangan baik mulai mata jelalatan let deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati deui atawa aya nu perlu disampeurkeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajaga eta deui tidinya lah dek didatangkeun deui hesena luar biasa lantaran ti mana datang jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah hese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa taba urusan Gusti abdi keur harita dibere teh keur kumaha karah teu bisa bae kajen ku kumaha ge mulai deui di nol-nolkeun deui nu eta teh ka mana kau ngeunaheun amat nikmat amat hese mungkin seminggu mungkin sebulan mungkin setahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya be ulah waka ka Allah hayang ka eta be terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol dibere mungkin rada kebelan tinu kamari terus tak eta teh embung ngadengikeun suara embung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa nah ieu rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul farqi palmaiyah inda ahlil farqi al ilmu wal ihatah wa inda ahlil jami azzat was sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausufna ilmu moal pisah jeung alimna sebab alim teh manit tasopa bil ilmi zaid teh alim kasipatan ku ilmu zaid teh manit tasopa bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah joharna atawa zatna zat zaid kasipatan ku ilmuna moal pisah di ki zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta ja moal aya ilmu misah sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifatna tina mausufna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing ye cek Allah sia di gunung aing aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho di nu loba jelema aing nyaho di nu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang. Nah, urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah tina zatna. Kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna. Berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan jeung Allah berarti. Nah, ieu keur carita dua macem indah ahlil farqi urang asa ka ihatah ku ilmu Allah. Ketika orang jadi ahlul jam'i, orang babarenganna jeung Allah melalui zat, melalui ilmu teh tadi. Nah, nu mantak dauhan Allah, ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Urang lamun keur tiluan, Allah nu kaopat da selalu bareng berarti. Selalu bareng wala khamsatin illa huwa sadisum, urang limaan Allah nu kagenepna, berarti selalu aya. Wala adna urang kaopat, Allah kalimana, urang katilu, Allah kaopat da min zalik, wala aksar illa huwa mahum. Urang 10-an Allah ka 11, urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina, urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina. Dina harti teh selalu bareng jeung sahabat. Urang sorangan Allah ka 2, urang 5-an Allah ka 6, teu pernah bareng, teu pernah teu bareng.
terus bae berarti orang isin tidinya. Nah nu mantap ku ari kieu lantaran terus-terusan aina makanu di mana bae urang ayana. Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu al-ma'iyah bil ilmi umum, sifat ma'iyah ku ilmu umum ketika urang boga rasa babarengan melalui ilmu umum tah mah. Tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmuna deket atuh ka Allah, deketna urang ka Allah ku ilmu atuh tah mah khusus garana wali. Ngan wal qurbu bil ilmi umum deket ku ilmu umum wa bi zuhuri tajalli khususun. Lamun ku zahir tajalli eta lah khusus. Kuari kieu. Urang ibadah bae ka nyai-nyayan aya dibere duh rasa nyahona Allah ka urang aya di diri urang. Cak Allah ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu. Ngan ilmu na beda ti batur. Ilmu sia kudu dipetakeun. Nyaho sia petakeun metakeunana bahwa aing teh nyahoeun ka sia. Pada teh urang boga ilmu. Ilmu urang na teh kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang. Petakeun geura ilmu. Tak ilmu sia petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang. Ilmuna ilmu Allah, urang dibere ilmu, kanyahona urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang, eta teh anu Allah. Atuh urang mah teu daya teu upaya teu boga naon. Asana puyeng cenah kieu. Emang sia mah puyeng bae. Perhatikeun. Urang bodoh ka Allah, kuari dibere teh ilmu. Bahwa Allah teh nyahoeun eta ilmu urang teh dibere ku Allah. Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah. Eta teh leutik duh kos kitu mah umum tah mah. Umum tah mah. Kuari kieu aing mere ilmu ka sia, mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun ka sia. Beuki luhur tuh. Tadi maka karat ke aing mere ilmu ka sia, geus. Kuari urang boga rasa ku ilmu urang bahwa Allah teh nyahoeun. Dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka sia. Tah eta kudu bake ilmu. Tah eta ilmu nu eta ge tu nu kahiji nu kadua enang ti Allah. Tah eta bae lain dihayal ku rasa. Kuari ku kos kitu doang mah tak ku kuari kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran. Tapi wa bizuhuri tajalli khususun ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh maka ilmu na bahwa Allah nyaho ka urang teh eta menang ti Allah. Geus urang teh leupas tina ilmu henteu di aku ilmu eta teh danu Allah. Setit catungtung ilmu eta di aku eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah moal zahir Allah. Lepaskeun geura ieu urang dibere ilmu ku Allah, ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang. Ta eta ilmu eta teh nu Allah ketika eta ilmu di aku eta hijab ka Allah. Moal aya tajalli ka jadi gau sebab di aku satungtung urang ngaku berarti eta halang. Nu mantak lamun aya kiai, ya tah mah budak so amat sia nyaho alfiah ge panti aing. Kiai jauh ke Allah. Sia geus so amat pan sia nyaho Johar Makmun nyaho mantek teh ngaji ti saeu guruna ieu. Sia nyaho kalip bengkok teh ti aing di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah. Kana jan nyana jadi kiai. Sia bisa baca Fathul Muin ingat menang di saha? Ieu guru sia ieu. Bere berkat atuh aing. Hormat atuh kusiapan aing teh guru sia tidak bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing. Tah eta teh ilmu ti aing. Eta lah hijab antara dirina jeung Allah. Pikir mah kos kitu bae. Nu mentek lamun jelema teu norekat, wow, make di radio, di televisi, di orbit-orbitkeun. Hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia. Orang di jero ada dagang karung. Nah eta teh kos kitu teh bagus cek ahli tarekat mah henteu sebab aya sebuah pengakuan jauh ka Gusti Allah. Sanajan cek syariat mah masalah untuk syiar.
ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu. Hadirilah pengajian Alfiah Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang miftah 5 juta. Eta mah kiai dagang ilmu syiar dikaradiokeun, dikatelevisikeun, di selembaran dan lain sebagainya. Salah henteu demi syiar cak ahli thariqah salah moal meunang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara dirina jeung Allah. Tuh, berbagai tingkatan-tingkatan. Nah, kuari marasa ya we Allah teng melalui ilmu ti kelekep teh ilmu Allah. Ya aing benta dibentakeun ku Allah nyaweun, aing peureum dipeureumkeun ku Allah nyaweun, aing udang diudangkeun ku berarti Allah nyaweun. Aduh, aing teh ti kelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut. Urang silem di laut. Kaharep ka tukang kagigir kabeh cai laut kaluhur ka handap cai laut ieu ge urang ti kalekep dina ilmu Allah kaharep ka tukang kagigir kaluhur ka handap ilmu Allah ti kalekep dina ilmu Allah ambalayah keneh tah nu geus kitu mah loba keneh ya Allah eta ge geus hese jasa sih ulah nganggap ngambalayah ulah ieu keur carita nu ka Allah loba tah nu kitu mah menteknya nama beuki sieun bae ka Allah titita ngredit ngebiri gidig kita asup ka Golkar embung sakumaha deuk ka seuneu sieun ka Allah sieun nu geus kitu diajak ka pendopo bae embung sia bae embung aing mah pokona nu penting mah usia masuk kitu bae aing datang embung ka pendopo teh berkatna mah tetep kiriman jiblon mah jelema nah ieu geus beuki apik beuki sieun kunaon eta rasa dikajahokeun ka Allah beusi salah ambalayah. Tapi ketika nyana lepas teu aku ieu kicep nu Allah denge nu Allah ambe nu Allah rasa sakabehna nu Allah urang mah eueuh tatadina ge aya diayakeun ku Allah engke ge eueuh berarti ayana urang mah lalagaan nu ayana hakiki mah Gusti Allah geus bae boga rasa eueuh bae urang leng majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah majzub ngaranna nu geus kitu teu boga rasa dirina aya nu mantak keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah na ieu teh ya kajeun teuing nyana teu salat keur edan Allah kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna dihampura ku Gusti Allah sebab keur majzub jaku Allah ditarik rasana kana ngaranna teh engke teh bebak kok cager dititah ku Gusti Allah kembali ke masyarakat. Nah eta teh geus dibere ku Gusti Allah tajalli kadeleuna gunung lain gunung tapi Allah laut kadeleuna lain Allah lain laut tapi Allah tangkal lain tangkal tapi Allah tajalli eleh kabeh ku Gusti Allah sebab ieu dunya ayana lalagaan tadina eueuh kuari aya ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah sanggeusna aya nung naon ngaranna ngautar atur Allah geus kadeuleu ombak laut diatur ku Allah nu kadeuleu lain ombak lautna tapi Allah nu ngaturna gunung luhurna ieu nangaluhurkeun Allah lain gunungna nu kadeuleu aturan Allahna ditajalikeun ku Gusti Allah geus kabeh nu kadeuleu teh ieu teh lain dunya tapi nu nyieun dunya ti eueuh ka aya ti aya ke eueuh deui berarti ieu mah lalagaan percis kos kalangkang bae nu aya ke mah Allah ditajalikeun ku Gusti Allah blak ieu lah nu hese ketika jelema ieu boga rasa cinta bakal poho sagala-gala mantak aya bahasa cinta adalah buta. Cinta teh urang mah carita ngan sakadar ka awewe bae urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang dekat ditu ngaliwatan kuburan terkenal kuburan eta asal jam 11 12 ka ditu osok aya ririwa angker luar biasa tapi sugan urang sieun ka ririwa henteu hujan ngelecrek angker nu luar biasa poek listrik kurang boga janji jeung kebogo urang kajen teuing ku kumaha ge apapun yang terjadi
sekalipun nyawa taruhannya. Wow, eta memperjuangkan itil kos gitu. Aduh Gusti, ya Allah, eta cerita cinta. Kuari jelema memperjuangkan dagang. Karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan, nyana aya perjanjian nu piuntungin. Walaupun kudu nyebrang gunung, nyebrang lautan, make udara dan lain sebagainya dilakonan baik. Teu saeutik nu kudu transaksi di Singapura, teu saeutik nu kudu transaksi di Amerika, teu saeutik nu kudu transaksi di Belanda. Demi keuntungan. Pokona mah wajin teuing kadengikeun layan ngubrus malulu. Tetep bae kumaha engke wae. Cinta dunia seperti gitu. Jelema cinta jabatan hayang jadi bupati. Nu tilok silaturahim didatangan ku nyana. Nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu, ka dieu kudu make pakaian ieu. Terus bae ternyata tina nyana lolondokan jadi bunglon beneran. Iyalah akibat cinta, perlu dibere, perlu disanjung. Terus iya sebuah cinta. Lamun urang geus cinta ka Gusti Allah, kajian kumaha ge dibelaan bae. Urang resep jasa berjamaah kebeneran poek listrik. Di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27. Pokoknya tidak mau tahu, berangkat bae ka masjid sekalipun tipaleset. Iyalah karena cinta Gusti Allah melalui sholat berjamaah. Masya Allah, ku cinta mah beak. Karena ia dididik soal urusan batin, nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenang mah. Padahal tenang mah lain pinis. Padahal karomah mah lain tujuan. Tujuanna mah lain tenang, lain karomah. Hiji Allah ngan awalnya diberi satu ketenangan sakinah. Di dialah manehanana berani mentang mata, batur sare nyana hudang, batur sebeh nyana lapar, batur gagayaan nyana cumplang campling. Naon ieu masalahna? Cinta Allah. Geus teu maelu kajen kumaha ge. Dinasehatan ku sasage euy sia kunaon edanan seuri bae. Sia kunaon atuh ieu bangona walah wala seuri bae. Sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae. Sebab naon? Sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana. Percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moal pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore. Masya Allah tetep bae adem ayem. Kabeh ngomong sia kunaon ieu pamajikan kaiji kadua katilu kaopat ganulis dipegat-pegateun ari ieu sia mani terus bae. Ada satu kenikmatan. Aduh, hiji tilok marah, kadua ngusapanana pohara, belana ka aing luar biasa. Ngagairahkeunana jeung nganasehateunana. Ya, pokona mah soal rupa mah kos kitu. Pokoknya jangan dilihat rupanya tapi isine widih. Ya rupanya ora pira. Waduh, tapi apeme waduh. Siapa ka apem bayaran. Pugu bararasi ta apem. Nah, iyalah cinta. Urang lamun berbicara cinta kos gitulah. Kuari jelema mencintai cincin. Hudang tipeting batur mata hajud kunaon ngagosokan cincin. Eta kaman lamun disoting ku urang meureunana diungar lembur bloon gasa. Ngagosokan cincin tengah peuting ku goblok-goblok deui. Mun pake maca Quran atuh, tapi tetep bae cinta cincin. Masya Allah, disorot deui. Oh, pohara di luhur disorot, dihandap disorot. Padahal kitu-kitu kene. Boloon budak dibebenjokeun ku nu leuleumpangan di rod cincin. Digulak digelik, digulak digilak, digulak di wow cek geus aya seteran.
ya cerita cinta wanita, cinta dunia, cinta cincin, cinta kendaraan, cinta jabatan, bebeakan. Kitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah, ieu mah kan ngaji rasa. Nu bantak dididikna lalaunan ku guru thariqah teu bisa sakaligus. Anu langsung sekaligus tamat mah sugro kubra, wah tuh beres tak bagus. Fotokopi bae ku sia meuli ka ditu kemeranggen aya buku-bukuna bacaan ku sia mentem sepeleng bisa. Tapi dididik yeula dideuleu langkah-langkahna, dideuleu kekepesanana terhadap dunia, dididik dicarekan, tingkatkeun ieu kieu kadele mun cara lang-layangan geus bisa dipaenkeun kudu maenkeunana lantaran ieu lang-layangan berat ka buntut teu daek naik, kurang buntut dibuntutan, berat sabelah ngigir bae, berat kabelah dia ngigir bae, diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan, oh ieu teh miring bae belah dia kurang diraut deui supaya ngeunaheun teng paenkeun ka dieu nurut ya guru terhadap murid seperti kita. Itulah dididik itu supaya boga rasa bahwanya na dideleukeun ku Allah, bahwanya na didengikeun ku Allah, bahwanya na teh dikanyahokeun ku Allah, tak kena boga rasa eta tah. Pan urang ge ngaji mah geus nyaho, malah didengung-dengungkeun disapekar wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis. Aduh, masya Allah. Tapi kalakuan anak kos tunggal ngerti kana wujud kidambako aja. Wayang ngeridit bae. Wayang main bola di TV terus bae. Hei, ai isya kaunuhu aliman samian basirona mana? Ai dina pasapeker mah pohara jasa. Di berjamaahkeun ku nyano. Ceramah bisaan jasa. Saudara-saudara sekalian, MZ mah eleh. Nu matak eleh geus paeh kan MZ na. Tapi kalakuan kos adu teu ngarti, lawan tak teu boga rasa. Ieu mah deuk dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa, maca Quran teh nikmat, zikir teh ngeunah, maca sholawat teh nikmat, ngeunaheun tafakur teh geunaheun. Sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar. Kemudian ayat tah kuari reungit. Urang lamun teu ngarti bahwa urang keur jeung Allah eleh kuda mah sesepak war cakna mah teu batal. Tapi kulantaran urang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah, reungit ge hiber nang Allah. Ketika reungit cocok ka aing nocokna eta menang Allah. Geus bae nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah. Baik-baik besi aya reungit meureunanan ieu reungit teu boga parab di mamana, meureun parabnyana teh kudu di aing. Nangatur Allah meureunnanan nyana supaya sebeuheun di aing nyanggakeun sadaya-daya Gusti, abdi mah keur ka Gusti, lain salat tungtung mah ngobrol jeung reungit. Eta mah jam penjabaran, matak ieu mah rasa hese dijabarkeunana. Ketika orang salat Allahu Akbar panas cik watak urang mah embung jasa hareudang teh jahayangna mah tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang ye cak watak dea ieu mah watak ngan aing keur merangan watak deuk jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak. Kitulah thariqah
ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar ketika hees tuh cakroh sia deui bae hees aing macan di paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae cakroh ieu rahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakroh roge nyarekan ke awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cakroh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus pugutun tuh sia molor keur ngaji ge hees bae ai deuk ira di parabanana tuh ketika urang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat aju bae sadaqallahul azim goblok cakroh tolol sia deui bae asal kajen kumaha ge coba ta sadaqallah naon dia bener bae ngopi tuh kan cakroh teh ya tuh sia deui bae ai ira di parabanana roh marah antap cakroh kayak di akhirat sia aya dibeulem sia bagai geus dibeulem panjeung aing-aingna cakroh teh wayahna atuh ieu lah toriko dibulak dibalik ngeuweuhkeun watak tobeat urang di ka Allahkeun supaya leres sakumaha halang layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah. Ketika datang instruksi ti Allah persis ke Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq cak bojal Abu Bakar siap percaya gitu karena lamunan Muhammad karena sihir Muhammad gitu kunaon kamari mah Muhammad masih wajar-wajar kene kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina cenah naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha ya siap percaya leuwih ti eta percaya Abu Bakar Siddiq iyalah iman anu luar biasa bandingkan jeung urang titah ulah ngeridit masih ngeridit lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol teh coba ku guru ge teu kanyahoan ai Allah lah Allah mah gaib ieu toh teu bolot deuk datang ka mana ieu urang ibadah iyalah diperlukeun thariqah teh diperlukeun saat jelema teh ikhlaskeun melalui thariqah teh diperlukeun saat jelema takabur datangkeun thariqah teh diperlukeun ketika manehna hubud dunya datangkeun thariqah teh diperlukeun ketika jelema ieu kitu hubur riasah yang jadi pamimpin datangkeun thariqah nu matak thariqah teh diperlukeun bagi jelema nu deuk ka Allah ketika takabur di thariqah mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekat ketika manehana ujub cak thariqah ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abeh ulah ujub sok geura maneh teh hubul dunya be datangkeun thariqah abeh thariqah teh ngabasmi tentang hubul mal hubul jah hubul riasah nu matak teu kaharti ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko tojainya norekat onto ongko ngahikmat ongko ti dituna norekat ongko tapi manehana du dunia terus bohong berarti norekatna tak iyalah diperlukan thariqah mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh latifatul sir lelembutan sir latifatul kopi lelembutan kopi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main lamun lelembutan geus main mantep jasa duh asana aing bogoh kasar witi lelembutan main tangaranna teh cinta datang teh mah lelembutan juri gatuh ku situ mah lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan engke dibere firasatul mukmin awas adaku firasah seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang ngetek sing hade ka firasatul mukmin mantak mentalah petunjuk ke ahli firasah nah kuari mah ahli firasah mah ge ahli firasah nah mulai kuari dididik lalaunan perlu puasa perlu henteu nu penting mah eta we ku urang zikir tafakur muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru kemudian atuh zikirna don khidmah dan lain sebagainya mulai kuari rada beda ngeunaheun sih dibere ku Allah eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana kok lain deui sih
rada muringkak bulu asal zikir be muringkak bulu buah aya juri gente muringkak bulu na lain ieu mah sabulu-bulu kumaha diberena bae ku Allah ku hari asa aya bae ta Allah di dieu teh neng asa bareng bae jeung Allah mulai ta dengan sendirina ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan urang mah ibadah bae ulah hayang babarengan jeung Allah mun hayang bakar kahayal ai hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana kieu lah dibere jeung henteu urusan Allah. Nah ku hari kaget jelema lamun ibadah bae terus mulai kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasarannya nah timbullah penasaran di mana datangna teu nyaho kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu ku naon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah sebab diberena ketika dinolkeun ulah ayana naon ulah hayangna naon naon di jero hate maksud urang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal mulailah didinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung bae pokoknya ditanya embung bareng embung hayang sorangan bae mulai mata jelalatan let eueuh deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati eueuh deui atawa aya nu perlu disampeurkeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajaga eta eueuh deui tidinya lah didatangkeun deui hesena luar biasa lantaran ti mana datangna jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah hese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa tah urusan Gusti abdi keur harita dibere teh keur kumaha karah teu bisa bae ka jeung kumaha ge mulai deui di nol-nolkeun dinu eta teh ka mana kok ngeunaheun amat nikmat amat hese mungkin seminggu mungkin sebulan mungkin setahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya be ulah waka ka Allah hayang ka eta be terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol dibere mungkin rada kebelan tinu kamari terus tak eta teh embung ngadengikeun suara embung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa nah ieu rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul farqi palmaiyah inda ahlil farqi al ilmu wal ihatah wa inda ahlil jami azat wa sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausufna ilmu moal pisah jeung alimna sebab alim teh manit tasawfa bil ilmi zaid teh alim kasifatan ku ilmu zaid teh manit tasawfa bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah joharna atawa zatna zat zaid kasifatan ku ilmuna moal pisah di ki zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta jamual aya ilmu misah sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifat tina mausufna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing ye cek Allah sia di gunung aing aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho dinu loba jelema aing nyaho dinu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang. Nah urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah tina zatna kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan jeung Allah berarti
Nah ieu keur carita dua macam indah ahlil parki urang asa kaihatoh ku ilmu Allah. Ketika orang jadi ahlul jam'i, orang babarenganna jeung Allah melalui ilmu teh tadi. Nah, nu mantak dauhan Allah, ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Urang lamun keur tiluan, Allah nu kaopat da selalu bareng berarti. Selalu bareng wala khamsatin illa huwa sadisum, urang limaan Allah nu kagenepna, berarti selalu aya. Wala adna urang kaopat, Allah kalimana urang katilu, Allah kaopat da min zalik wala aksar illa huwa mahum. Urang 10-an Allah ka 11, urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina, urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina. Dina harti teh selalu bareng jeung saha bae urang sorangan Allah ka 2, urang 5-an Allah ka 6, teu pernah bareng, teu bareng. Terus bae berarti urang isin tidinya. Nah, nu mantap ku ari kieu. Lantaran terus-terusan aina makanu di mana bae urang ayana. Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu, al-ma'iyah bil ilmi umum. Sifat ma'iyah ku ilmu umum. Ketika urang boga rasa babarengan melalui ilmu umum teh mah. Tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmuna, deukeut atuh ka Allah. Deuketna urang ka Allah ku ilmu, atuh teh mah khusus garana wali. Ngan wal qurbu bil ilmi umum, deukeut ku ilmu umum, wa bi zuhuri tajalli khususun. Lamun ku zahir tajalli eta lah khusus. Kuari kieu. Urang ibadah bae ka nyai-nyayan, aya dibere. Duh. Rasa nyahona Allah ka urang aya di diri urang. Cak Allah. Ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu. Ngan ilmu na beda ti batur. Ilmu sia kudu dipetakeun. Nyaho sia petakeun metakeunana bahwa aing teh nyahoeun ka sia. Pada teh urang boga ilmu. Ilmu urangna teh kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang. Petakeun geura ilmu. Tak ilmu sia petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang. Ilmuna ilmu Allah, urang dibere ilmu, kanyahona urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang, eta teh anu Allah. Atuh urang mah teu daya teu upaya teu boga naon. Asana puyeng cenah kieu. Emang sia mah puyeng bae. Perhatikeun. Urang bodoh ka Allah, kuari dibere teh ilmu. Bahwa Allah teh nyahoeun, eta ilmu urang teh dibere ku Allah. Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah. Eta teh leutik du kos kitu mah umum tah mah. Umum tah mah. Ku ari kieu aing mere ilmu ka sia, mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun ka sia. Beuki luhur tuh. Tadi maka karat ge aing mere ilmu ka sia, geus. Kuari urang boga rasa ku ilmu urang bahwa Allah teh nyahoeun, dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka sia. Pan eta kudu bake ilmu. Tah eta ilmu nu eta ge tu nu kahiji nu kadua enang ti Allah. Tah eta bae lain dihayal ku rasa. Kuari ku kos kitu doang mah tak ku kuari kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran. Tapi wa bizuhuri tajalli khususun. Ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh, maka ilmu-ilmuna bahwa Allah nyaho ka urang teh eta menang ti Allah. Geus urang teh leupas tina ilmu henteu di aku, ilmu eta teh danu Allah. Setit catungtung ilmu eta di aku, eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah, moal zahir Allah. Lepaskeun geura ieu urang dibere ilmu ku Allah, ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang. Ta eta ilmu eta teh nu Allah, ketika eta ilmu di aku eta hijab ka Allah. Moal aya tajalli ka jadi gau sebab di aku satungtung urang ngaku berarti eta halang. Nu mantak lamun aya kiai, ya tah mah budak so amat sia nyaho alfiah ge panti aing. Kiai jauh ke Allah. Sia geus so amat pan sia nyaho Johar Makmun nyaho mantek teh ngaji ti saeu, guruna ieu. Sia nyaho kalip bengkok teh ti aing, di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah. Kanajan nyana jadi kiai.
sia bisa baca Fathul Muin ingat menang di saha iya guru sia ieu bere berkat atuh aing hormat atuh kusiapan aing teh guru sia tidak bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing eta teh ilmu ti aing eta lah hijab antara dirina jeung Allah pikir mah kos kitu bae nu mentek lamun jelema teu norekat wow make di radio di televisi di orbitkeun hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia orang di jero dagang karung nah eta teh kos kitu teh bagus cek ahli tarekat teh sebab aya sebuah pengakuan jauh ka Gusti Allah sanajan cek syariat mah masalah untuk syiar ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu hadirilah pengajian Alfiyah Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang miftah 5 juta eta mah kiai dagang ilmu syiar dikaradiokeun dikatelevisikeun di selembaran dan lain sebagainya salah henteu demi syiar cak ahli thariqah salah moal menang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara diri jeung Allah tuh banyak berbagai tingkatan-tingkatan nah kuari marasa ya we Allah jeung melalui ilmu ti kelekep ti ilmu Allah ya aing benta dibentakeun ku Allah nyahoeun aing peureum dipeureumkeun ku Allah nyahoeun aing udang diudangkeun ku Allah berarti Allah nyahoeun aduh aing teh kelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut urang silem di laut kaharep ka tukang kagigir kabeh cai laut kaluhur ka handap cai laut ieu ge urang ti kelekep dina ilmu Allah kaharep ka tukang kagigir kaluhur ka handap ilmu Allah ti kelekep dina ilmu Allah ambalayah keneh tah nu kos kitu loba keneh ya Allah eta ge geus hese jasa sih ulah nganggap ngambalayah ulah ieu keur carita nu ka Allah loba tah nu kitu mah menteknya nama beuki sieun bae ka Allah titita ngredit ngabiri gidig kita asup ka Golkar embung sakumaha deuk kaseuneu sieun ka Allah sieun nu kos kitu diajak ka pendopo bae embung sia bae embung aing mah pokona nu penting mah usia masuk kitu bae aing datang embung ka pendopo teh berkat mah tetep kiriman jiblon mah jelema nah ieu geus beuki apik beuki sieun kunaon eta rasa dikajahokeun ka Allah beusi salah ambalayah tapi ketika nyana leupas teu di aku ieu kicep nu Allah denge nu Allah ambe nu Allah rasa sakabehna nu Allah urang mah eueuh tatadina ge aya diayakeun ku Allah engke ge eueuh berarti ayana urang mah lalagaan nu ayana hakiki mah Gusti Allah geus bae boga rasa eueuh bae urang leng majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah majzub ngaranna nu kos kitu teu boga rasa dirina aya nu mantak keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah nah ieu teh ya kajeun teuing nyana teh salat keur edan Allah kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna dihampura ku Gusti Allah sebab keur majzub jaku Allah ditarik rasana kana ngaranna teh engke teh bebak kok cager dititah ku Gusti Allah kembali ke masyarakat nah eta teh geus dibere ku Gusti Allah tajalli kadeleuna gunung lain gunung tapi Allah laut kadeleuna lain Allah lain laut tapi Allah tangkal lain tangkal tapi Allah tajalli eleh kabeh ku Gusti Allah sebab ieu dunya ayana lalagaan tadina eueuh kuari aya ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah sanggeusna aya nung naon ngaranna utar atur Allah geus kadeuleu ombak laut diatur ku Allah nu kadeuleu lain ombak lautna tapi Allah nu ngaturna gunung luhurna ieu nangaluhurkeun Allah lain gunungna nu kadeuleu aturan Allahna ditajalikeun ku Gusti Allah geus kabeh nu kadeuleu teh ieu teh lain dunya tapi nu nyieun dunya ti eueuh ka aya ti aya ke eueuh deui berarti ieu mah lalagaan percis kos kalangkang bae nu aya hakiki mah Allah ditajalikeun ku Gusti Allah blak ieu lah nu hese
Walanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mentek lamun perangnya na mah engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kia doang moal ditembakeun hok luru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia namanya sepira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur maros percis okos mega bae lempang gunung gengke ba lempang tiup ku balikat isapet rat lelempangan ka kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos itu jana beunang di Quran moal salah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasaha wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja kayak udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus. Coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan 5 ilmu yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas
aya talancuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusigkeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup. Ngun ku gede genena cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna sagede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema dikiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Ngarangtung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung amalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mawalana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ieu, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya mah. Ngan ieu dites, 2 jeung 2. Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Mun cak bapak 4 kula 4, mun cak bapak 5 kula 5, aku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka muridnya. Nu mantak nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus kalima kali ka dieu sia, cicing sia dieu dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit. Ieu sia didinya. Pertama sia ku aing minta dibere. Kadua dibere, aju minta deui dibere. Tah
aing nanya kasih ge sabaraha kali aing abah ge mere duit kasih ya teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit kasih tapi ku sia teh digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go Wadi bah, yang mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia dibanding mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Menang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ke mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor kasia hah sabaraha kali pada teh mah nanya nyaun jangan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun. Kumaha ditanya tuh urang ku Gusti Allah, nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Paulun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya.